Hatur nuhun tos klik video yuk jeung tong hilap lamun anjeun tos nonton video yuk tong hilap di subscribe, like, bagikan ke baturan anjeun nu aya di lemburnya. Sampurasun orang Sunda. Asa riweuh wae situasi ayeuna. Semoga bumiku cepat sembuh. Amin. Udah gang cendol diciduk. Bahkan kamari orang ninggali langsung anu jualan roti dibakar. Nu dagang mie baso direbus, duh karunya teuing. Iya, bahkan kemari orang ningali nya di pasar anu jualan kopi dibanjur pakai cai panas. Nu dagang hui di karungan. Nya heulah di karungan, mun di kandangan eta hayam. Nya bener. Anu dagang tahu juga beruskeun kana minyak ngagolak keningnya. Nyanya tuh amang digebereskeun kana minyak ngagolak ameh asak. Nah maneh make ngagas kitu ka urang. Usah nah aing mah balik ah. Bahkan di pasar mah nu jualan hayam jeung entog dicacagan. Bingung. Bahkan nu dagang leupet di talian. Naon anu di talian? Leupetna atuh mang leupet. Sugan teh tukang leupetna. Nya henteu atuh karunya tukang leupet nama. Aduh repo. Nu dagang ketan dibakar. Jang, nya heueuh dibakar ngaranna ge ketan bakar. Laun dikulub ketan kulub. Aribu teh nyawa aribu. Bahkan nu dagang baju mah digantung. Man, kayak perasaan dia aja sama aku digantung. Maneh mah leuheung enggak digantung. Nya urang kamari geus nembak. Cuma balasannya kemana aja ya. Terus atuh sabarnya, sabar. Bahkan nu jualan lauk oge Di Karaitan meniwatir pisan. Ngan aya hiji nu ngeunah mah. tukang kado. Eta mah malah diciuman. Deuh meuni daek pisan. Tong boroning marane uing oge hayang. Hatur nuhun kanu tos nonton video ieu tong hilap, like, komen jeung subscribe na. Mudah-mudahan aranjeun terhibur dengan video ieu. Hatur nuhun, salam Sunda, sampurasun.